hayang salaki sehat kaci mantakan ibu-ibu di dia nu aya di dia didoakeun anu aya penyakit dohir batin sing diangkat ku Allah subhanahu pan penyakit batin teh aya wae batur teh anu teresepeun aya nu ngirim paku hiji lamun paku hiji mah da moal bisa di mending satoronton urang jual ka material aya ngirim silet hiji kagok teu bisa dagang ngan sadayana oge bisa leungit kalawan urang naon sanyanyana as-shadaqatu tadfa'ul bala sedekah teh mencegah tina bala jam baraha ayeuna besi siang teh oh ayanya siap mah setengah jam deui paling 3 setengah 11 besi bapak-bapak pan arek eta arek 10 menitan deui jamantakan ayeuna sok mangga digebrukeun sararea berikan sedekah terbaik untuk lain jangan abdi mah rek gede dak leutik cek tadi ge tong ngabangus daripada merek gede tapi teu ih kitu sedekah mah nya kersa teu ngagero Gusti Allah supaya doana diijabah nu hayang cager cekelan dadana cekelan tuurna cekelan padaharanana beneran hor barokahna bating diijabah ku Allah apalagi ini lebih dari 40 orang pasti insya Allah diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kudu sareng labu sok husukeun niatkeun ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wala ilaha illallah pas ngucapkeun Allah mah hayang budak sukses nah hate tegenkeun pas ngucapkeun Allah mah hayang